Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Harada Mikail di kelas 10 manajemen logistik B. Dina ieu kesempatan simkuring baris maca sajak judulna Kamardikaan karya Apip Mustofa. Kamardikaan teh jeung nyumput nyemploh di sisi jalan nu teu weleh kanti calan, kudu resep mambal di jalan. Kamardikaan teh jeung jungkul ngalempoh di sampalan, dihangka inggo hamburan atawa diararitan, tapi teu weleh dipancurukan. Kamardikaan teh jeung warung aki nu raing kebun, dada ngambang panon celo teu ari mikir hutang. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.